Ya Allah ya Rabbi, horenganan jelema geus kabitaeun jasa ka sorga ditanya teh ieu nu mantak ieu kumaha nu mantak ieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sodakohna terus baik. Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sodakoh terus baik. Naon bae anu bisa disodakohkeun ku Kangjeng Nabi selalu disodakohkeun. Kaula nuturkeun Kangjeng Nabi, salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi. Lantaran eueuh jang sodakona hanya tanaga-tanagana, maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca. Ya Allah, ya Rabbi cak nu sugih teh pohara amat. Ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa. Assalamualaikum. Kangjeng Nabi kaula yatim. Saha jelema anu mencintai yatim berarti mencintai kaula. Kaula fakir. Jelema anu mencintai fakir berarti mencintai kaula. Ulah sieun ku ya kayatiman, ulah sieun ku kafakiran. Hiji nu dideuleu Allah Subhanahu wa ta'ala teger, tapi Kangjeng Nabi mah teu eureun-eureun terus bae sodako. Jadi Kangjeng Nabi mah lamun erek sare boga roti 2, Kangjeng Nabi moal daekeun sare lamun roti can dibikeun heula kaluar ka dinya geus beres dibikeun ka santrina tanu aya di sufah kara Kangjeng Nabi asup. Mun Kangjeng Nabi boga korma hiji moal sare Kangjeng Nabi mah mun korma masih kene di meja bikeun heula. Nurutan eta bae ge seseleh tah. Nurutan eta bae ge datang ka modar urang moal bisa. Moal bisa tuh. Jakwari bae ge Haji Pendi ye geus tere paevan nya namanya. Lantaran huis dage geus lain di dieu. Berarti hadapun bujal ge geus huisan kan ieu ge lain mikiran sedekahnya nama, malah terus disering leungit berkat. Sering. Ai kula mah geus kudu dicaritakeun. Teu kudu geus pokona mah teh mah asal aya nyana pasti leungit. Lain sedekah nyokotan. Panti balik sama. Berarti ai Kangjeng Nabi mah karakterna mikeunan, ai ieu mah karakterna nyokotan. Pansa balik na mah. Aya jelema resep jasa ka Kangjeng Nabi tapi teu boga naon karakterna tukang beca, lain karakter kahirupan sapopena tukang beca. Ketika nyana nyaritakeun Kangjeng Nabi ku kabageuranana, nyaritakeun Kangjeng Nabi ku loyalna, nyana ngarenung kieu bae. Cek nyana aing ge hayangan aing teu boga naon. Lah aing mendek sodako ngabeca bae ngan asal pe Jumat jelema anu naik beca aing datang ka jam 11:30 moga teu kudu mayar sodakona eta bae nya komo nu ka masjid mah ngabeca nya bebeja jeung pamajikanana mana bahasa tukang beca mana ai bahasa Haji Pendi makan mama beda aja nama aya urang mah mama ayo bae ai masih ka mana deres masih mah atuh deres masih mah malam-malam teu semakin teu masih sia bae nya. Nah mana naon bapana ka tukang beca ieu ieu mah kieu ieu poe Jumat ieu mah ngabeca ulang harapkeun duitnya sebab urang kan teu sedekah teu boga duit. Ieu mah deuk sedekah tanaga bae ting kaluar datang ka 11:30 ka masjid. Nah ieu sahan ka masjid sarua teu kudu mayar. Heuh atuh masalah cenah. Kaluar jare jam 8 asal poe Jumat bae asal poe Jumat. Geus pokona deuk ka mana tah teu kudu mayar ka nyana mah. Gratis. Datang ka heraneun anu naik beca ge asal deuk dibayar Jumat. Asal dek dibayar baik tukang sayur Jumat gratis.
atuh si Mbak mah nungguan poe Jumat bae. Si Mbak mah nungguan poe Jumat bae. Geus tadi lakukeun kunyana asal Jumat gratis, asal Jumat gratis. Kabeneran aya nu teu nyahoeun bos. Masjid. Berangkat ke masjid. Dibayar kunyana. Berapa Mas? Gratis Pak. Jangan sombong. Beca gratis. Bos yo bos. Enggak Pak, saya mah asal Jumat gratis Pak. Pokoknya tenaga saya dari pagi sampai Jumat gratis buat sodakoh aja. Kamu ngebeca aja sombong. Berek kunyana. Tuh ambil 100.000. Enggak Pak, bikin deh. Mun Haji Masuri. Atuh. Minta tambahnya nama. Atuh. Duit masjid ge kurus di bea. Bergaya nih. Nah, eta kaget tuh bos, kaget. Cek bos teh coba ke Jumat hari, coba ke yang Jumat hari. Di Cirian bener itu gratis. Jumat hari naik deh ya, beca. Masjid, yana geus disiapkeun duit 500.000. Coba cek yana gratis teh bener ente. Sampai masjid berapa? Pak, gratis Pak. Jumat saya gratis. Yang bener kamu. Pokoknya saya mah siapa aja hari Jumat yang naik beca saya, orang fakir, orang miskin, orang besar, pejabat, bos sekalipun gratis. Keluarkan menyana saya hitung di hari penyana 1 2 3 4 5 500.000. Haji Peni ge osok tak kitu tah. Percis Haji Peni sok kitu tah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan 1 juta tah. Nu dicokot tungtung hiji tah. Tolol jasa teh budak. Penipu goblok. Pinternya apa? Pinter nipu. Eta pernah anu nyarekan lik mere di Jakarta jeung kula ye. Tanpa main makan kieu bae. Ditunggunya bener sih 2.000-an mah, tapi kan ngeunaheun ka deuleuhna bener teh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cak anu menta-menta gede oge ieu kan. Berarti 10 kali 2 sabaraha? Iya, cokot punyana hiji. Sat nih. Kieu bae teh tukang bermain. Galedeg sia. Ngaren-haren bae. Emangnya nama kos gitu berhenti leutik penipunya nama. Mantap dagangna tuh maju-maju. Tah, barang dihitung mah asli mah bos. 1 2 3 4 5. Nih. Enggak Pak. Saya mah asal hari Jumat gratis. Udah jangan gratis-gratis nih 500. Pokoknya walaupun berapa Pak, jangan pun 500, 5 juta nanti dulu. Saya udah tekad saya bulat asal hari Jumat gratis. Masya Allah. Cak bos. Jelema nu kos kieu ye. Jelema nu kos kieu. Tas Jumat langsung nyana miheulaan nanya aya teh tukang beca di mana imahna ka salah satu jamaah. Oh nyana mah tuh di dieu ka ditu pengkolan asup tangke aya di dinya imahna. Langsung berangkat ke imahna. Diketrok lawang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 3 kali keluar salam pamajikanana make mu kena kene. Waalaikumsalam. Betty ya mah. Ada apa Pak? Ini rumahnya Pak Anu. Iya, yang tukang becak. Betul. Ini siapa ini? Saya istrinya. Nyana cerik didinya, Masya Allah. Neuleup salakina ngabeca poe Jumat gratis. Neuleup pamajikan anak make mau kena kene. Dibikin duitnya 500. Nih, saya tadi naik beca, kemudian nggak mau dibayar Bapak. Nah udah, ini saya bayarnya sama ibu aja. Oh, cek ibunya. Dari pagi sampai Jumatan gratis. Suami saya mah Pak, walaupun bayar sama saya enggak Pak, nanti suami saya ke surga masa saya ke neraka.
ya Allah eta bos kieu bae bos aing teh loba duit aing ngabutuhkeun duit neangan duit tetapi ieu kakarak bagi tukang beca model kos kieu masyaallah coba sia aslinya orang mana Cilongok Pak dasar hasud cenah mah Cilongok Pak ya Allah ya Rabbi idinya nyana ngitlakeun cai mata ya Allah ya Rabbi horenganan jelema geus kabitaeun jasa ka sorga ditanya teh ieu nu mantak ieu kumaha nu mantak ieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sodakohna terus baik Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sodakoh terus baik naon bae anu bisa disodakohkeun ku Kangjeng Nabi selalu disodakohkeun kaula nuturkeun Kangjeng Nabi salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi lantaran eueuh jang sodakona hanya tanaga-tanagana maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca ya Allah ya Rabbi cak nu sugih teh pohara amat ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa cintana menggebu ka Kangjeng Nabi akhirna balik nu sugih teh ngarenung bebeja ka pamajikanana neng bapak mangi tukang beca jeung pamajikanana seperti tadi caritakeun gitu yuk urang ngamimitian sedekah yuk urang cintakeun ka Kangjeng Nabi masa nu susah bisa sedekah urang henteu urang lamun nyaritakeun batur ngabangun masjid jaboga pantes batur ngabangun majelis boga puluhan juta geja pantes batur nyantun yatim piatu jaboga pantes ieu tukang beca jeung pamajikanana bapak can nyorang ngecelakeun cai mata saumur hirup tetapi kamari bapak ningali pamajikan tukang beca salakina ngagratiskeun tanaga barang datang ka imahna pamajikana maksi keneh make mau kena dibere duit ku bapak 500.000 cek nyana moal pa Jumat mah ya Allah ya Rabbi bapak tercengang ningali karakter model kos gitu yuk urang mulayan yuk hayu Pak atuh cek nyana cintakeun urang ka Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi disorot ku sinar Kangjeng Nabi kasorot ieu urang lamun lain aya sinar Kangjeng Nabi yang moal daek duduk di dieu atuh moal daek duduk di dieu ieu teh aya nur Kangjeng Nabian di kolbu urang aya nur ilahian di hate urang nu mantak daek duduk di dieu teh aya cahaya Allah aya cahaya Kangjeng Nabian di dieu di kolbu urang ngan kadang-kadang katutupan ku balak genep iya doang tadi di bandara boh eta Haji Pendi gigian we naon tual-tual ieu teu kaharti ku horenganan urang Amerika susuna beudeung eta masyaallah karim kula ge lamun teu mau sorban mah meureun dideulekeun ngan sorban make sorban api-api bae ieu ngan rada diintip teh jauh gede tuh ya Allah eta bener teh urang Amerika luwis dia eta mah Luis disusul ke orang Pakistan lah Luis oh barang turun di Cina teh Cina kasisian Haji Rusdi nya nangis ge bareng kotok nya tuh mulus jasa ceknya berarti jarang jahun meureun normalnya geus kasimpulan mah eta nu sugi pasini jeung pamajikanana Kak geus kieu bae lah tuh eta tukang beca teh urang mana haju urang ka Mekahkeun coba urang tanya ji bener oge ih pamajikanana ji nurut teh ih kabeneran kan boga pamajikan teh mongkos tukang beca tadi kan kabeneran akur teh ieu nu sugih ge boga pamajikan geunaheun tak kadangena pan aya jelema iya neng urang boga duit 10 juta ka masjidkeun 9 juta yuk nanaonan eling atuh salaki ditarekan eling 9 juta urang 1 juta nanaonan anu cager ge gering heula eta majikan kamu Masya Allah aya teu ngamuk neng urang boga di 10 juta 9 juta ka masjidkeun yuk kabeh
kabeh menjeukeun jeung hulu-hulu sia amboh eta orang pondok KTP-na Masya Allah. Nah akhirnya anu sugih teh ya geus sababaraha bulan datanglah ka tukang beca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Pak? Ieu mah deuk nanya bae daek teh ka Mekah. Macem-macem. Henteu mah deuk nanya daek teh ka Mekah. Atuh deuk ditawaran ka Mekah mah anu teu daek. Aju maksud Bapak naon? Bapak hendak ngamekahkeun ieu bapak jeung emakna jeung pamajikan. Sok kitu bapak mah. Kitu. Ya bunga-bunga tapi maksudna kaget. Beneran ieu mah cek pandanganna beneran. Jatuh akhirnya dikamekahkeun mah masyaallah berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ku cintana ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi dibawa berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi bahagia amat guys karena KTP-na langsung didaftarkeun alhasil nyana diberangkatkeun ka Mekah kuno sugih. Nah ieu berkat cinta ka Kangjeng Nabi yang celing di hate teh resep jasa ka Kangjeng Nabi kemudian nyana berangkat sodakona ku cinta ka Kangjeng Nabi ujung-ujungna coba ge eta mah kos inget ka dongeng kieu aya jelema jore jasa beungeut na lalaki ieu asal nanya awewe ngabalieun asal nanya awewe ngabalieun nyana ge ngaca ieu beungeut aing beungeut perang ieu mah sakena geus nyana terus bae asal nanya bae si komo tuh budak sakola mah ditanya ti jauh kene geus kieu bae malengos. Nah, si mbak ditanya si mbak tetap bunga keur mah jore Yuni teh kotok tem jore jasa tamata akhirnya nyana meangan pelet ke kiai-kiai ka dukun-dukun teu manjur teu nyambung teu manjur bae minta pelet ka kiai Rifki tah il qala Yusuful yabi ya batini endahan kiaina nu laku kan teu balik cenah nawan teu Agus kamana-mana Gus jangan pelet laku we nya geus frustasi geus kieu we. Ya Allah ya Rabbi. Tapi maha kawasa Allah. Lah kuariba oper bae lah cekeuna. Deuk ka kiai moal ka dukun moal ka ahli hikmat deuk ka kiai nu bener. Jaman teh pelet kaji pening geus. Boro-boro aing nya ge teu laku. Atuh. Ayeuna ka kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula umur geus aya meureun 35 mah. Oh, bagus. Maksudna ya kan hayang kawin. Atuh lain geura kawin hayangan. Lalaki makan pembeli. Eueuh jang meulina ge. Hayu boga duit ona. Lah tuh urang sajajarkeun we jeung nu kieu kiai unggal nanya awewe embungeun ka budak sakola embungeun ka si mbak embungeun ka karyawati embungeun ka santri ge embungeun kunaon geus datang ka haji ulum ge arembungeun ka apa haju ieu mah deuk masrakeun sagala-galana we ka kiai atuh sugan ka ahli hikmat geus kula ieu pelet tata tulisan pelet beuh ti mimiti wal yatalatof datang ka Izqala Yusuf puntal kabeh cek eta eta mah nu ngaran-ngaran minyak ti ahli hikmat makena ge ajurundani mah teh ajurundani eta geus lain kitu teh disilang masyaallah ti mimiti minyak seungit datang ka minyak PPO datang ke minyak kelapa tetap kemanjur Haji Masuri pagaweana kos gitu teh puding tah bae keur ngora kikian mah tah Haji puding jago pelet kos gitu tapi tetap berlaku nah ieu mah deuk masarakeun ka kiai cintakeun ka Kangjeng Nabi cak Jai
cintakeun ka Kangjeng Nabi engke batur lain neuleuh beungeut maneh lain neuleuh awak maneh tapi aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah cinta cara cintana cintakeun hate baca sholawat tah sholawat nu mana kiai ye tapi teu meunang direkam mah ye sholawat ieu mah anjur jasa mah ye teu meunang direkam paehan HP-na paehan nya dibacana moal make ieu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ana talu wa qasal kul antu salatu sulaiman siman antu ya. Coba nih gua anak gua ge. Aku sadar gitu sih. Atuh itu mah pelet. Bahkan tama lain ka awewe jam pedagang eta. Ye, serius. Ngan cak Abah almarhum hiji teu meunang ditulis teu meunang direkam dibaca ditalar sakali dua kali tilu kali masalah lamun talar datang ka tilu kali bake lamun teu katalar ulah ngan teu meunang direkam teu meunang Allahumma shalli ala Muhammadin ana talil wujud wa qadar qurban tu salatu salam ala sayyidina Muhammad anta bihajati hajati nah ya akhirnya kuyana diwirid kuyana dengan cinta ka Kangjeng Nabi Masya Allah dibere sabaraha kiai teu ngawirina lamun bisa saumur maneh mimitina dipoe lahir misalnya umurna 35 macana ulah loba-loba 35 ngan poe lahirna poe naon misalnya umurnya geus 27 macana ulah loba-loba 27 nganti poe lahir atuh kecil dah kos gitu dibaca kuyana terus bae Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin anat alaihi wujuh khasyata likulli man tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad karekam tapi teu meunang diwirid tah sia teu meunang awas eta tah kudu satalar-talarna bahaya tah mah nah diwirid kuyana terus diwirid asal penting diwirid sesuai jeung umur asal penting diwirid sesuai jeung umur terus tambah cinta ka Kangjeng Nabi dicintakeun ka Kangjeng Nabi cinta ka Kangjeng Nabi Masya Allah teu lila prosesna cuman 3 bulan eta awewe loba nu nanyakeun coba nu nanyakeun aya teh si Udin kok kasep amat ayeuna kasep amat cenah keur ieu mah joget sia joget bahasa Vietnam eta kasep amat unggal jelema nyebutkeun kasep bahkan aya eta mah jelema aya kasep tapi pantes cakna teh pan beda tah pantes cakna nyurup teh nyurup pan jelema teh aya nu nyurup pantes sampaian lah kos Haji Pendi aya kan nya mah awakna sampaian topo ge sampai-sampaikeun kesimpulan ada mah alhamdulillah loba resepen ya akhirnya naon gitu ngalamar kawe jadi ta eta sholawat modalna cinta ka Kangjeng Nabi atuh ye kiai lain ku sebab bisa ngaji na cinta ka Kangjeng Nabi coba jelema anu bisa ngaji tapi teu mangpaat elmuna kurang cinta ka Kangjeng Nabi loba jelema anu hebat elmuna tapi teu cinta ka Kangjeng Nabi naonan dah aya jelema lah ilmuna teu sabaraha tapi cintana ka Kangjeng Nabi pohara luhung moal jelema diangkat jadi wali lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi moal aya jelema diangkat jadi sholihin lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi moal aya jelema bisa ibadah ka Gusti Allah lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi wali modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi sholihin modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi ahli ibadah modal cinta ka Kangjeng Nabi maju usahana cinta ka Kangjeng Nabi anu joget aku modalnya cinta ikan karasep ya kadele namanya karasep kurang cinta ka Kangjeng Nabi ieu kasep sakieu mah ieu kasep dibandingkeun jeung di soler mah ja atuh sakieu mah kasep
tapi kurang cinta ka Kangjeng Nabi ya kos kieu ya mantap betah aja tadi Cilongok cenah ngaji kunaon datang ka ngendong-ngendong ai di imah dicarekan bae cenah kurang cinta ka Kangjeng Nabi cintakeun geura ka Kangjeng Nabi. Nah iyalah tadi jelema susah cinta ka Kangjeng Nabi bisa ka Mekah jalan mati mana bae ieu jelema jore cinta ka Kangjeng Nabi oh laku bahkan awewe ribut merebutkeun nyana ribut kaget sih kunaon ribut mah eta teh perebut anu jore tadi horenganan lain jorena aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah karim. Nah ilah Kangjeng Nabi teh lahir ke alam dunia geus teu boga bapa 5 tahun ibuna maot 6 tahun ibuna maot 7 tahun Kangjeng Nabi lantaran ibuna teu aya diurus ku Abdul Muthalib akina setahun kemudian maut dilangsungkan pengurusan Abi Thalib. Masya Allah karim mamang teruslah sampai umur 9 tahun sampai umur 10 tahun Kangjeng Nabi ilu perang umur 10 tahun Kangjeng Nabi geus milu perang Harabul Fujar ngaranna antara kelompok yang kelompok Kangjeng Nabi di barisan depan Muhammad mana kunaon ieu milu perang kula mah lain perang naon deuk ngadamekeun lantaran kelompok ieu jeung kelompok ieu masih kene aya darah tetapi ieu ku gara-gara masalah saeutik kula tampil di hareup maksudna supaya ulah terjadi peperangan leutik kene 10 tahun geus bisa ngadamekeun antara kelompok urang mah urang leutik kene geus bancing kelompok gara-gara main gundu lain budak anu ribut kolot jeung kolot main gundu doang Masya Allah di pondok keur gede jasa huru hara urusan lalayangan anak haji peni nyana ribut pan eta mah tolol bin goblok sabatu urusan poleca gundu lang layangan kunaon jadi bapa nu ribut Masya Allah karim. Nah Kangjeng Nabi 10 tahun ngadamekeun kelompok ya Allah ya Rabb Gusti Allah geus diciptakeun seperti eta umur 11 tahun Kangjeng Nabi geus katingali tampil setelah perang mulai ayat tanda-tanda kedewasaan leuwih ti batur ya Allah di mana leuwih ti baturna ketika batur kanekleb ketika batur kabar ketika batur nyanyi-nyanyi Kangjeng Nabi cuma senyum-senyum pernah Kangjeng Nabi diajak ku babaturanana yuk urang nyanyi-nyanyi di ditu Kangjeng Nabi milu lantaran Kangjeng Nabi kan manusia biasa suarana Kangjeng Nabi bagus kemudian penampilan Kangjeng Nabi luar biasa dek diorbitkan Kangjeng Nabi milu setelah di perjalanan Kangjeng Nabi kapanasan ku Gusti Allah dibere tunduh teu kuat Kangjeng Nabi akhirnya babaturanana diteruskan tidak ada itu terus kayak kula menyusul baik Kangjeng Nabi calik di batu dengan tuduhan luar biasa rep sare diamankan ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah di tengah-tengah terik matahari dibutuhkan ku babaturanana lantaran Kangjeng Nabi suarana bagus penampilanana hebat ketingali kedewasaanana tapi diamankan ku Gusti Allah di tengah-tengah terik matahari di batu Kangjeng Nabi sare coba eta Allah maha kawasa ngamankeun Kangjeng Nabi lain di kamar ngamankeun Kangjeng Nabi lain di bawah pohon tapi di luhur batu mata kekare ke pengamanan Gusti Allah mah ulah aneh lamun orang nyaritakeun Islam di Indonesia hebat teu aneh di Malaysia hebat teu aneh di Saudi Arabia teu aneh tapi justru di Amerika tumbuh wari Islam ieu kan satu keanehan ulah aneh lamun urang kuari di Saudi Arabia kukula geus dibahas sabaraha minggu ka tukang bahwa Saudi Arabia bakal dirubah tina Wahabi menjadi Sunni 200 pangeran tangkap 6 pangeran tembak Salman lantaran dirubah dengan bahasa korupsi tetapi lain eta aya penelitian ti Raja Salman setelah ke Indonesia hikmah kunjungan ke Indonesia lain sembarangan panjang kukulabun diceritakan tentang kunjungan ke Indonesia dan kunjungan ke negara lain sehingga merubah negara tina Wahabi dijadikan Sunni kuari di Mekah aya maulidan
Matak lamun di Indonesia aya anu ngabidahkeun aya nu ngawahabikeun ieu katinggalan di Mekah ge ku ari Sunni di Madinah tadi kamari muludan Masya Allah biasa ya Nabi salam kaji peni ge geus kieu bae urang ka ditu naon berkat dah gede meureun ka berkat bae cenah mah Masya Allah dasar orek koros es lain cinta main kuluhum bae tahun 12 umur 12 tahun Kangjeng Nabi katingali luar biasa. Di antara keistimewaan Kangjeng Nabi katingali ku masyarakat sebab Kangjeng Nabi kan ngangon embe ditalingakeun ku kabehan kumaha eta embe ku Kangjeng Nabi dipangitikan ke berangkat ketika aya anu leuleus embe ku Kangjeng Nabi diais lamun aya embe anu pincrang ku Kangjeng Nabi diais. Masya Allah kari eueuh hiji nabi nu teu ngangon embe eueuh hiji nabi seluruh nabi kabeh ngangon embe mantap kula ge alhamdulillah ngangon embe kula bahkan jeung kebo tambah Kangjeng Nabi mun teu eleh Kangjeng Nabi ge kugul dina bab ngangon nama hampir katince kebo kula sabaraha baheula Masya Allah. Nah ieu lah Kangjeng Nabi kabehan ningali keistimewaan Kangjeng Nabi dina cara-cara ngatur-ngatur embena luar biasa. Umur 13 Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Lamur tahun kedua lahir Abu Bakar Siddiq, tahun 13 lahirlah Sayyidina Umar. Berarti tafawutna umur Kangjeng tafawutnya beda. Bedana umur Kangjeng jeung Sayyidina Umar anu bakal jadi jawara. Sayyidina Umar bakal jadi pelopor. Sayyidina Umar anu Kangjeng Nabi ngadua, ya Allah ya Rabb kuatkeun Islam ya Allah kudua jelema nyanggakeun ka Gusti hiji Umar bin Khattab atawa Abu Lahab Abu Jahal. Dua Kangjeng Nabi ngadoa, ya Allah ya Rabb dua jawara di Mekah hiji Umar bin Khattab nomor kedua Abu Jahal nyanggakeun ka Gusti supaya agama teger nuhunkeun salah sahiji di antara dua kuatkeun Islam ku Umar bin Khattab atau Abu Jahal nyanggakeun ka Gusti. Ditarima doa Kangjeng Nabi, Umar lah nu dipilih ku Gusti Allah. Dua jawara. Mentak lamun aya jawara geus asup ka majelis taklim, pohara geus kajer ku kumaha ge. Ujianana beak eta tihang majelis. Beak ujianna dileg-legan ujianna. Tah ieu lah umur 13 tahun Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Umur 14 tahun lahirlah Muawiyah bin Sufyan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Kangjeng Nabi kuari kakarak umur sabaraha tahun? 14 tahun. Nah, raramena ti 15 kaditu bakalna ieu. Nah ieu lah ieu kakarak lahir kan ieu ge disingkat-singkat supaya urang hafal be tahun kahiji, tahun kedua, tahun katilu, tahun kaopat sampai ke tahun 15. Iya kuari ingat mulu dan nuka bari poho naon karena nuka bari nah ya jadi supaya ingat kuari umur Kangjeng Nabi sabaraha tahun 15 tahun. Nah oke orang mulu dan di mana deh ya mantas ya lembur jadi 16 sampai 30 tahun iyalah 35 wah mulai Kangjeng Nabi katingali gagahna perkasana jeung hebat tanggung jam 12 atuh emangnya semenyan mah juri meureun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saeutik supaya mantep kuari datang ke umur 15 tahun ingat tinggal dilanjut ku urang 16 naon nu terjadi 17 naon nu terjadi sampaikan ka diangkat jadi nabi sampaikan ka terus berjuang sampai umur terakhir wafat 63 tahun. Kurang sabaraha kali muludan deui karena jadi berarti kuduna sabaraha tahunan eta hayang jadi ka 65 63 gitulah para jamaah.